tuh saya jarah bete nyongaran ayo kiai na poho buku aing ge tuh eta pannya nama perang Sunan Kudus mah perang balik teh pan dibawa teh tinggal nyawa balancak sakawal bapan potong ieu na ge nu kurang dizarahan eta saja persadi Kudus teh Kudus masyaallah balik nyawa batur menyawa taruhana pakali ilai kalimatillah renungkeun ku urang aing boro-boro nyawa duit ge ku pait-pait teuing ge aya masjid ge butuh ka keramik kook biasa geus sababaraha kali mah haji jamaah haji mah atuh jajan mah aya atuh ieu keramik ieu keramik nu sajen heula ke kurang karak aing hayo lah nu sajen heulanan beusi teu kabagian beramal nu sajen eta ngomong hebat jasaban ayo urang babarengan heulanan nu sajen bae geus beres gaji ieu mah geus beres keramik alhamdulillah tuh biasa gaji neraka tah mah kuduna ge nu sugi mah lain kitu haji ieu keramikna kumaha ya saha anu ngesiap keramik batalkeun geus Pak Haji duit loba di bank anak geus dingaranan ari Pak Haji na aing mah teu boga duit sial teh Ki Haji tolol emang nu sugi mah kos kitu bloon batur bae dikesek-kesekeun tah hayang urang mah hayang ngadenge tuh geus kitu Mang anu sekian meter geus aya sabaraha eta aya 20-an mah bejakeun ka Mang anu lain teu butuh kitunya dia mah deuk ku Pak Haji bae kabeh sapira 500 meter lah sabaraha kebon 500 meter geus tuh jual buat tetangga habak beres oh bener lah Ki Haji dasar pelit-pelit bae tah ngeunaheun urang ngadengena bejakeun geus dulu sadaya hampura ieu mah ditarima bae nu 1 meter 2 meter ngan ke dialihkeun ka nu sejen sebab ieu keramik ditangkes ku Pak Haji anu oh maksudna abeh teu kesel deui cek jada teh ieu mah duitna aya naon teh alhamdulillah atuh nu kami mah geus kanaonkeun bae kan ngeunaheun teh mun aya di lembur nu kos itu ieu mah henteu Pak ayo heulaeun ke kurang aing kurangna 1 meter eta nu dimaksud ku aing aduh ya udah sugih dur-dur pet kos kieu tah iyalah wal waznu yauma idzinil haqq fa ulaika faman saqulat bawazna Kangjeng Nabi na di dieu maksudna naon eta Kangjeng Nabi di dinya cicing ya Allah ya Rabbi Kangjeng Nabi lain samaneh ketika ditimbang umat Kangjeng teh heula pan al awwalun al akhirun umat Kangjeng Nabi teh pandeurina diayakeun pangheulana ditimbangna Kangjeng Nabi di dinya sabelah Kangjeng Nabi cicing di cukang neraka jahanam Masya Allah lain lalagaan Kangjeng Nabi memang kumaha begitu ditimbang teh nu kadeu ku Kangjeng Nabi leket teh ka kenca Kangjeng Nabi nyekelan surat kulkoh ngaranna tek gegera dikejakeun naon cak dibeu ulah bomong berat antah tadina ka ditu kok jadi ka ditu salam surat leutik mah eusina la ilaha illallah muhammadur rasulullah eusina eta tah leutik jasa surat asal ketei ka ditu naon teh cak dibeu ulah long geus nu penting salamet bae geus sada senang jasa urang boga Kangjeng Nabi modal kitu senang mun aya presiden nu kos kitu mantap jasa tah ya Allah ya bahkan sinar sholawat maka dele begitu dek ditimbang tak timbang lekete kade maneh kadele ku kaula cek Kangjeng Nabi ai Tuhan saha ma asanaka wajhaka wa ma asanaka khalqaka saha ieu kasep amat jeung bager amat ana nabiyuka Muhammad oh ku kaula kadele maneh sok maca sholawat 11 ta salat saeutik jasa cek ya kaduhung aing 11 baheula isin ieu diomongkeun di hareupeun jelema cak batu deh 11 doang geus kajeun 11 ge lantaran saya istiqomah geus begitu ditimbang tek teundeunan sholawat ka dieu oh 11 bae kuat ka salamet tas salat 11 nyana nanya heula masana wajhaka kasep amat Tuhan saha jeung tita tadi tutulung bae ana nabiyuka Muhammadun oh pohara ieu kaciri ta nu sok maca sholawat mah ku Kangjeng Nabi kaciri sidar sholawat nah geus disalabat-salabatkeun mantap ku ari ulah-ulah cicingeun
Geus kolot poe Jumat geus jam 10 ka masjid aing teu bisa jam 9 mah. Teangan didinya tihang jang nyalan deui. Tungtungna lain baca sholawat. Tasbih ka mana, mata ka mana. Bahkan aya nu nyokot ge tah babaturan tasbih teh nyaho nya na. Barang hudang aya tasbih aing ka mana. Lalu atake baca sholawat lah mumpung urang hirup. Komo nu geus kolot mah ya ingat wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah ya Rabbi ingis jasa untung aya kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran kabeladianan mah cepet ya cepet limbangna cepet jadi kangjeng Nabi kan latuh kulantaran sorangan limbang cepet lai ka dieu lai ka dieu aya anu henteu kabagian sapaat kaburu kangjeng Nabi na keur mujuna ka dieu ieu ka dieu dibalangkeun ka ditu kan waduh aing Muhammad bae cek jana aing teu kabagian ya tapi tetap kangjeng Nabi kadeuleu ku kangjeng Nabi pas gagolepak ka neraka cekel ku kangjeng Nabi entah tulung ka malaikat Jibril salamat ka eta ji atuh da manggeus jore cek eta teh jadi teu lagi main simplong melulu nya aya sholawatan cek kangjeng Nabi sabaraha sih sok maca sholawat ai muludan cek nya maca tante henteu ngadengekeun doang lumayan sakitu ge cek kangjeng Nabi nya ngadengekeun assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka atqal atqiyai nu macana mah santri kanjeng kiai sia gula mah cenah ngatur-ngatur eta berkat cek nya aju ngatur-ngatur diatur teu jang kula heula teh tetep salamet bae pan moal eta ngan eta teh ngaguling heula ka neraka tah mah tapi tetep kok ngajar Jibril salametkeun masyaallah kangjeng Nabi moal aya pang sibuk-sibukna ieu ketika wal wasdu yauma idzinil haq sibuknya sa kangjeng Nabi geus manu ieu geus manu itu geus manu ieu nu itu geus ulah aya bae umat kangjeng Nabi nu ngagolepak ka neraka pohara jasa pan mantak teh kuari usul ka kangjeng Nabi beusi engke kalepasan teu kadeuleu teu karawel lanjut teu kalekep ka bapak tuh padoh pan geus kalekep apa teu kadeuleu ku kangjeng Nabi umat aing geus beakeun jantil Jibril beak geus aya wae nu teu kalekep bangonna mah aya pan kita tadi aing sakieu sibuk lah cek kangjeng Nabi ka dieu eta lah aya bae coba tang ya tuh bener cabut Jibril cabut sih ti kalekep kunaon kredit cek eta lewat ketik wari urang lobakeun maca sholawat ka kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apalkeun ayat ieu mah ieu jang supaya urang merenung wal waznu ari timbangan yauma izin nalika dipertanyakeun umat jeung para nabi yakni yaumal qiyamah al haqqu timbangan nu jelas nu hak nu nyata bakal dipasangkeun urang bakal ditimbang ima urangna langsung wa ima amalna wa ima bukuna nu bakal ditimbang nu jelas deuk mamana ge pasti ditimbang renungkeun ku urang aing mun ditimbang beratan mana haju kangjeng Nabi neuleuh tah henteu ka aing saat eta mun urang ditimbang bagus nikmat amat ketika orang ditimbang goreng haju kangjeng Nabi neuleuh tetep ku kangjeng Nabi diamankeun ieu nu rempan mah timbangan urang jore kangjeng Nabi na teu neuleuh ka urang apa teh kalekep eta tah ieu teh nu dikhawatirkeun beusi ti kalekep doang masyaallah mudah-mudahan urang kabehan engke katingali ku kangjeng Nabi urang disafaatan ku kangjeng Nabi urang sehingga urang kabehan salamet di bawah bendera kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaqad makanna wallahu a'lam. Ngajina hiji dua urang besi aya nu endek ka lapangan baris aya keneh waktu persilakeun besi de ka lapangan los make teu kudu make naon gitu ngaranna setelan anu akur teu kudu kuari bae mentes ngaji ka lapangan make samping gabehan baris teu kudu akur kanan kiri hese teh mah tuh kudu dilatih sedangkeun nu ngaji di dieu pan tilok latihan geus kuari mah ka lapangan bae ka ditu meuli baso
orang mulaiannya ngaji sing tegap sing rapih maksudna supaya kasyafaatan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Wa shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.